Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman salapan ya. Ngopi atus ngopi. Urang dilajeng deui. Wal maqalatu saniyatu ari maqalah nu kadua eta an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu amin. Salasun ari tilu eta latudroku mual dipanggih itu salas bisalasin nah kutilu ae salasu khisolin ari tilu perkara latut labu anu mual dihasilkeun itu salas bisalasati asya aku tilu perkara algina tegesna kahiji kabeungharan bil muna ku cita-cita. Jadi beunghar mual bisa terjadi kungan saukur ayeuna urang bercita-cita wungkul ngalamun bidomil mimi kalawan doma mim jam umaniyatin. Ari muna eta jamana maniyatin. Ae palayah sulu maka mual hasil naon algina kabeungharan bil amani ulamuna nongkul. Mun teh mau urang aduh usaha kieu bakal menang sakieu wah anu loba ngalamunna makana kabeungharan bal bil kismati balik ku bagian minallahi taala ti Gusti Allah taala. Jadi tetep ku aya bagian di Allah. Mata kurang mah ulah eureun usaha terus ikhtiar. Sabab cita kabeungharan moal bisa tercapai kungan saukur lamunan. Wasababu sareng kanguraan bil hidobi ku cara ayeuna dipacar dipikoknya pikok hideung palaya sulu maka moal hasil naon asababu kanguraan bi hidobi sar ku pikok anu pikok buuk bil hinai ku pacar wanawi sampana itu hina wis kasnolol tu urang kok diwarnaan moal hasil kanguraan kuno kitu moal hasil eta mah cuma lamunan wungkul. Jadi keremajaan tidak akan dapat dicapai dengan disemirnya semata gitu. Nah, geus tarimakeun geus kolot mah urang teh komo di pikok hideung mah nya. Duh, ban hadowa bisi wadin. Jalma dina muhtarul hadisnya jalma anu dipacar ku make pikok hideung maka isukan bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma anu hararideung we deui meureun. Hilap di tadi nasib muhtarul hadisnya ayahnya larangan pikok hideung mana aya wasihatu sareng katiluna kasehatan bil adwiyati ku pirang-pirang obat palatasulu maka moal hasil naon asihatu sehat binafsil adwiyati ku ayeuna datiahna obat bal bisapa illahi taala balik daku kadamangan kawarasan ti Allah taala. Jadi tetap anugerah ti Allah. Jadi ulang yakinkeun ayeuna obat nyageurkeun kana kasehatan kana geuring urang tapi tetap Allah nu maparinan kadamangan obat mah sebatas ayeuna ngan saukur syariatna urang. Wal maqalatu salisatu ari maqalah nu katilu eta Umar radhiyallahu anhu husnul tawadudi ari alusna mikaresep ayil mahabbati tegesna rasa cinta ilan nasi ka manusa eta nisful akli satengah tina kasampurnaan akal. Tuh meureun bersikap simpatik dengan orang lain adalah bagian dari kecerdasan akal kitu teh. Respekna urang ka manusia ka tetangga ka dulur ka sesama ka babaturan eta teh satengah tina kasampurnaan akal. Kamaruwiya Ibnu Mahhiban wa Tobroni wal Baihaqi an Jabir bin Abdillahi anna Nabi asanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh kanjeng Nabi mudaratun nasi ari someahna ka manusa eta sodakotun jadi sodako. Tuh ingat someahna bersikapna urang ka manusa alus eta teh mangrupakeun sodako. Ae mulatopatun nasi tegesna ngawelasanana mikannya ka manusia bil qoli ku ucapan urang alus wa pilih pagawean urang alus manfaat terbatu yusabu eta diganjar naon alaiha kana itu tamudaro atau mulatopah
sawabas sodakoti kana seperti ganjaran sodakoh. Ya Allah. Teu bisa sodakoh atuh minimal urang somea ka manusia teh euy. Wa kana sareng kabukdosan min eta min mudarotihi tina someahna Kanjeng Nabi. Tanya naon anahu sanyana Kanjeng Nabi eta layadumu teu pernah nyacadnya Kanjeng Nabi to aman kana kadaharan. Nepi ka tuangeun oge nepi ka ulah dicacad. Kumaha dieu dahareun teh kurang uyah? Kumaha ditengeunah kieu geuning hasum? Ulah kitu. Ulah urang kudu ngahargaan sabab ngahargaan kana tuangeun sami jeung ngahargaan kanu maparinan tuangeun nyaeta dat Allah ka ditu-dituna. Walayan haru sareng tara nyentak Kanjeng Nabi mah khodiman kaladen tara kababunya tara nu ngaladen tara wala yadribu tara nenggel Nabi ma imroatan ka istri tara kadeta ulah sok ngagebug pamajikan euy tara Kanjeng Nabi mah wal mudaratu sareng ari mudaroh ya ari itu mudaroh eta tarkud dunya ninggalkeun dunya li ajli dini karana arah-arah agama aksul mudahana ari mudaroh eta sabalikna tina mudahana guys. Ari mudahana mah terus pasang seremnya karena urusan dunia. Wa husnu suali sareng ari alusna nanyakeun ailil ulama itegesna ka para ulama eta nisful ilmi setengah cina kasampurnaan ilmu. Jadi kudu urang nanyakeun tuh bertanya dengan cara yang baik adalah bagian dari ilmu. Lobana sabab hasilna ilmu, lobana tina nanyakeun. Tanyakeun urang teu ngarima. Li annal ilma tuh karena sanyana ilmu eta yahsulu hasil itu ilmu teh bihi ku itu soal. Wa husnu tadbiri sareng ari alusna ngatur urang teh nya ai ijraul umuri nah nya tegasna mangga berjalankeun perkara ala ilmil awaqibi kana nganyahokeunana akibat-akibatna eta ini ismul maisati satengah tina kahirupan urang diatur teh kahirupan diatur ya kumaha euy di maya manage ngamanagenya ayeuna teh euy urang kudu meunang lamun teh mah dina usaha kudu meunang ya target sakieu ame bisa zakat kitu kieu kudu menang target sakieu eta teh tolabul maisah eta teh maisah disebutna setengah tina kahirupan bisa tercapai lamun sagarupa kurang diatur gitu nya diatur engke akibatna ulah untung ngungkul akibatna mun rugi bisa katutup ku ieu terus gitu jeung untung jeung rugina dihitungkeun ku urang teh ulah hayu we gampang ngitung untung pas rugina urang blejog riweuh kan teh eta nisful maisah wahia ari itu maisah eta maksabun pausahaan paksabul insani pausaban jalma ala di anu yaisu anu hirup itu siladi bisa babi ku sabab itu maksab wal maqalatur rabi'atu sareng ari maqalah kaopat an Utsman radhiyallahu anhu man sing saha jalma taroka nu ninggalkeun si iman adunya kana dunya bi an aqala kunu leuwih saeutik kunya eutikeun kitu nya bi asab kana beuteung seubeuh wal akla sareng barang dahat wal abgodo sareng teresep si jalma teh asana akan pangalem ti baputur binanisa minanasi ti manusia ahabba maka mika cinta ka si iman sallallahu taala Gusti Allah taala di anahu karena si iman eta tarokan ninggalkeun si iman ariba akan ria arya akan ria wa tafakhur sareng kana kumuluhur sombongnya jadi kitu euy jalma nu ninggalkeun kana dunya saeutikna barang dahar saeutikna ayeuna seubeuh teresepna ayeuna dipuji ku manusia eta teh Allah mika cinta ka eta jalma teh sabab eta jalma terjauh tina ria jeung kasombongan wa man sing saha jalma taroka ninggalkeun si iman adunuba kana dosa ahaba maka mika cinta hu ka si iman saal malaikatu malaikat li anau kana siman eta layata abu henteu nyapekeun itu si iman teh al katabata ka malaikat katabah alladina tegasna jalma datnya malaikat yaktubuna nulis itu ladina teh asayiati kana kagorengan eta teh mere istirahat ka malaikatul katabah teh nulis kana kagorengan ka jalma-jalma nu ninggalkeun kana dosa matak dipika cinta ku malaikat ngagawekeun bae urang mah ka malaikat teh hayu we nulis kagorengan dan teu bungahan malaikat teh nulis kagorengan teh justru eueuh gawe lebih bunga waman sing sajalma hasam lamun malaikat kaalusan aya gawe leuwih bunga anu megatkeun si iman atom akana toma anil muslimin ati muslimin aya koto ategesna megatkeun si jalma hukana itu toma anhum ti muslimin ahabba maka mika cinta huka itu si iman sal muslimuna muslimun li annahu karena sanyana kalakuan jeung tingkah eta layak duru henteu kotor tah naon qulubuhum hati-hatina si muslimin ya Allah si imannya mudah-mudahan orang ditebihkeun tina sifat toma
urang ditebik, urang dijauhkeun tina dosa, urang dijauhkeun tina ayeuna urusan dunia, dina arti henteu resep lain tujuan karena urusan dunia, sehingga orang dipikaresep ku Allah, dipikaresep ku malaikat, dipikaresep ku manusia. Wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajhahu inna min naimid dunya, eta tetep sanyana eta tetep tina sapalihna nikmat dunya yakfi nyukupkeun ka anjeun naon al islamu Islam, naon nikmatan nikmat, nah ieu teh isim tina innanya, naon nikmatan nikmatna. Jadi kieu fa inna a'dama ni'amillahi, maka sanyana pangagung-agungna nikmat Allah lil abdi ka hiji hamba eta ikhrajuhu ngaluarkeunana ka itu, ngaluarkeunana ayeuna lahu ka itu abdu, Allah lahu ka itu abdu minal adami tina teu aya ilal wujudi kana aya. Tuh nya kieu nikmat nu paling agung nyaeta ijad ayana manusia tina asalna eueuh, wa ikhrajuhu sareng ngaluarkeunana Allah min dulumatil kufri tina poekna kakupuran ila nuril islami kana cahaya Islam. Itu nikmat luar biasa. Jadi pantas cek Sayyidina Ali dia inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan, geus nyukupkeun ka urang ge sanyana nikmat tina pirang-pirang nikmat dunia nu dialap cukup ku urang mah geus nikmatna urang dijalankeun ku Allah dina katetapan Islam gitu. Tuh nya wa inna min minasugli wa inna min subna sugli wa inna minasuglinya minasugli sanyana eta tetep tina kesibukan yakwi anu nyukupkeun ka anjeun naon atu taat suglan, naon suglan kasibukan pataatullah taala, maka ari taat ka Allah taala eta adomul asgoli isgoli japang agung-agungna ayeuna kasibukan. Jadi kieu sanyana kasibukan nu nyukupkeun ka urang teh eta teh taat, cukup ku kasibukan taat eta geus luar biasa. Tuh dari sekian banyak kesibukan cukuplah ketaatan sebagai kesibukanmu gitu, dina istilahna mah kitu. Wa inna minal ibrati sanyana eta tetep tina pangeling-eling aya al idot ditegasna nasihat yakfi anu nyukupkeun ka anjeun naon al mautu maut ibrotan, naon ibrotan nasihat. Final maut maka sanyana maut eta akbarul mawaidi pangagung-agungna pirang-pirang nasihat linasi ka manusia. Nah arti kieu dari sekian banyak pelajaran cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu gitu. Oh dari sekian pelajaran geus we maut cukup. Ya mudah-mudahan urang sadayana ku istiqomah ngaderes Allah maparinan ka urang hidayah sareng taufeqna sehingga urang dipaparinan kakiatan kalayan diakhiri mautna husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.